Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten pangaganggu waktosna nami abdi Winaya. Dia abdi bade ngawawancara Bapak ngenaan dampak COVID-19 di masa pandemi. Teracana Bapak gaduh putra sabaraha. Tas tilu next. Terus efektif sih sekolah daring di bumi teh? Teu efektif da. Kahiji kurangna komunikasi antara guru sareng murid. Anu kadua teh seueur tugas anu hese dipahami. Nu katilu kedah didampingan wae ku orang tua pumargi. Abdi teh tos gaduh putra tilu garada sesah hese ada gangguan. Terus kendala anu sok kaalaman ku Bapak teh naon? Teu aya kendala mah. Da saur pemerintah ge kedah cicing di bumi da kumaha deui. Da ayeuna mah urang mah kedah nurut we sareng pemerintah. Terus setuju teu mun saterusna belajar daring? Teu satuju sih sebenarnya mah. Da kumaha oge da murang kali ge kedah aya sosialisasi sareng rerencanganana manya ayeuna kedah di bumi wae kan asa teu lucu pisan gitu. Hatur nuhun pawaktosna abdi Winaya bilih aya kelopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi